nepangkeun abdi Zaskia Sapakaila ti kelas 10-3. Sareng bade ngadongengkeun dongeng tikus desa dan tikus kota. Hiji poe aya sakur tikus di kota. Ngadatangkeun babaturanna nu ayeuna cicing di desa. Babaturanna geus lila ninggalkeun kota jeung milih hirup basajana di desa sanggeus lalampahan nu panjang. Akhirna tikus kota nepi ka dekat desa tempat babaturanna cicing. Ih tempat ieu bau teuing, kumaha bisa manehna tan cicing di dieu, ceuk tikus kota bari nyisingkeun irungna. Sanggeus lempang jauh, akhirna manehna nepi ka ladang tempat tinggal babaturanna. Tikus desa nyieun imah di jero taneuh, leutik jeung poek. Kumaha bisa babaturanku cicing di tempat nu jiga kieu, abot mikirna. Tikus kota ngatuk panto tuluy dibuka ku tikus desa. Anjeunna kacida reuasanana jeung bunga pisan ningali sobat lamina. Wilujeng sumping sobat, naon nu nyababkeun anjeunna datang ti kota jauh-jauh ka dieu? Kuring bosan ku kahirupan di kota, hayang nyoba jeung ngalongok anjeunna, tapi ku katinggalina mah hirup anjeunna ayeuna henteu kabagjaan. Saha nu ngomong kitu? Ayu asup heula rek kusuguhan. Di imah tikus desa marehna asup ka imah. Tikus kota ningali ka jero imah babaturanna jeung karasa sedih sebab tempatna leutik poek jeung hawa hese asup. Imah anjeunna leutik jeung poe pisan, kumaha anjeunna tahan cicing di dieu? Tikus desa geus nyiapkeun dahareun keur nyuguhkeun sobatna. Di luhureun meja aya sakotek keju, salada, wortel jeung bangol jagong. Mangga sobat, tuang heula daheuran ieu. Tikus kota ningali kasajian eta tuluy nyarita. Ieu disebut pesta. Di kota mah urang henteu kudu mikir dua kali pikeun menangkan daheuran saperti kieu. Di kota aya pastri, rupa-rupa kue jeung daging naon aya wae. Sanggeus tuang marehna lempang ka sabudareun desa. Tikus kota henteu resep ka lingkungan eta. Tempat seperti ieu mah sanes keur abdi, kotor jeung ngaganggu. Anjeun kudu datang ka kota, kuring bakal nguriling anjeun. Kuring yakin anjeun bakal henteu betah deui di dieu. Isukna dua tikus eta pamitan jeung pisah. Karena penasaran ku omongan tikus kota, akhirna tikus desa mutuskeun ngalongok ka sobatna di kota. Sanggeus lalampahan nu jauh, akhirna nepi ka apartemen tempat sobatna cicing. Ieu rumah badak milik anjeunna? Henteu, kuringan saukur babagi tempat jeung nu boga imah. Abdi lapar, kumaha ku anjeunna pesta nu dicaritakeun eta? Tikus kota lebet ka dapur, muka kulkas sarta nyokot keju, daging jeung rupa-rupa sayur jeung buah, tapi basa rek tuang marehna ngadenge sora ucing. Oh, henteu ucingna ngadengar urang. Ayo nyumpet. Marehna lumpat ka jero liang tembok. Anjeun cicing jeung ucing, bahaya pisan kitu mah. Memang, tapi kitu resikona mun hayang hirup mewah jeung loba kadaharan. Sageus ucing indit, maranehna keluar deui ti liang jeung nuluykeun tuang. Tapi teu lila, panto hareup muka jeung tikus kota langsung panik. Cepetan lumpat, nu boga imah datang, urang kudu nyumput. Tikus desa nanya bari henteu napas. Nu boga imah henteu terang anjeunna cicing di dieu. Tangtu henteu. Anu sama bahaya, kumaha anjeunna bisa tahan cicing di tempat seperti ieu? Memang, tapi ieu mah geus biasa, nu penting kuring bisa dahar naon wae, iraha wae.
Tikus desa kaluar ti liang, tuluy lempang ka panto bari ngeuleuh. Hatur nuhun sobat, abdi henteu hayang tuang deui kasian ieu mah leuwih ti cukup keur abdi, abdi hayang balik. Anjeunna bade ka mana? Kuring rek balik ka desa. Imah kuring memang henteu mewah, tapi abdi bisa hirup kalayan tentram jeung bebas. Hadena hirup basajan jeung tenang tibatan pinuh ku kasian unggal waktos. Tikus desa tuluy balik deui ka desa jeung neuruskeun kahirupan nu basajan. Anjeunna henteu kungsi balik deui ka kota. Pesan modal hadir dalam dongeng tersebut adalah syukuri naon anu dipiboga, hirup sadarhana, lebih aman, leuwih hade tibatan mewah tapi teu nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.